Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah mantak lo Bandung ngimpi kapangi kos nu hirup baeja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syarif Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun taya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim wala hum syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh minuman tidak dihalalkan kiai siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh ayo hiji-hiji pan halal apa enggak halal apa haram ini haram cek dia bunuh cegeh kiai minuman ini halal apa haram kiai kan embung nyebutkan halal tetep kajian paeh lah jihad fisabilillah haram cegeh tembakan suabaraha puluh kiai di Bandung harita pas eta Qadi Husein di Bandung kiai ini minuman keras halal apa haram ya ini halal jago apa halal ini silakan aja baru ini ada kiai yang menghalalkan makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantak nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu anu balik ka imah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian celi siang ada yang naon aing jadi halal korek sia celi siang ya itu tadi kiai ngahalalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun sebut celi siang ada yang ngan beda saeutik halal ta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu hambalai ini kiai kita atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nyana menya susu etanya susu itu masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa loba ku ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi Kutubul Aulia dakwah di gereja zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya lain saasup-asupna ka kelenteng lain saasup-asupna ka gereja sabaraha kardinal nu asup Islam sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur atunya nama lihai bahasa naon bae bisa jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona geus tenang-tenang wae nyana mah urang ulah katuturuti aya can bisa mah waga ulah katuturuti biar urang bae nyana mah nyana bagian kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah ina kita maimunia deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya embalaya tuh kuburan malah lumpat urang liwat ka dinya kuburan emang kuburan pernah ngagel lain kitu embung aing mah tapi ka kusur makan daratang ka wali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah
tentrem tenang hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sia mah watak bae meureun tah boragan tapi nu jelas beda di jugjug bae kuburan wali mah sebab naon wali mah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahyaun balik hirup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaib yakni wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang saya di hareupeun bupati bae di ome pan bupati yang mulia lah aya ku ari jelema eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling manya mulia belon tak kiai tah nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai tah teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab tak kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat zabaniyah nu manggil lagi zabaniyah aya naon sia ngamulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ieu mah pada urang namanya ya mah ngadaguan sapeker langsung dah mun dibukakeun tah ku urang jaheuh mulia di mana manya ka pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun ha teu wadian panjana pancana kiai nunjukna ka dinya bae ulah loba omong ya ngaji kemana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia kunya pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab sholatna konsisten duhana kitu keneh peuting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikieuan teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara tak DPR wah naon dia sia sampai kena letik ieu lah aduh Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya
Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imajol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, diadukeun kunyana dipaksa urang titang ngasupkeun eta senjata. Dipaksa ku, nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teu naon. Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep aya memaksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Suganda rada beda cenah jeung di imah. Kumaha teh kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau irtada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Kudus Tritunggal atawa ieu pangeran mah ieu naon yo Gajah Mada bu Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ka Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren tatet belah di gereja paeunteung-eunteung urang di pengkolanana di gereja
itu gereja-gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang, ya Allah poharamat padahal ieu mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dinya araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui salah tiga mah kos sekarang itu salah tiga mah Islam Kristen Katolik saimah eta di kitu kos sekarang itu Jawa teh kos itu nah Zaid murtad Haju edan jadinya na murtad heula karak edan ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keur edan teu meunang antep tunggu sampai waras ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae ganti agama suah buah datang teu beragama ge suah buah teuing sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas ekonomi gitu kene komo kamari mah anu bebe jaga gula ge bari cari kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ya ambruk bae kos kitu mah jeung modal aja leutik atuh ai ngomong ambruk potongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden tuh lamun itu mah numboga perusahaan miliaran triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes sia mah teu kudu presiden eta sasaha ge sia mah ambruk bae ih cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae ja ayo teu datang ka wah datang ka iraha nyana make kos Soeharto planning replita Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalananana kuari tahap awal jekana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang ti Cina alat kuari geus numpuk kuari jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing moal dihujanan sia ku aing ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek cenah teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot tiba teu kumaha coba hayu Masya Allah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya Pak aya negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja bagus sia nyaho bagus buta ongkoh embe kula susuna gulode embe jadi subur susuna anu di imah ulah loba omong siapa tanya teh jeung kanu di imah hubunganana jeung nu di imah mah embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantak dipuri beus aya nu bengkak susu
eta mah digali meureun. Gara-gara sapeker leutik jadi kos kieu. Bareres ya. Ai kadege tante ieu kaduar lah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur, ya carita di Arab. Nggak mak carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan, nyana teh nyawan presiden maut informasi teh nyawan raja bae raja maut teh nyawan. Kabelah dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyawa ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Doh bener iya raja urang geus ganti kira-kira raja na ieu adil apa teu kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru eta kan dalil teh di kitab eta sama dongeng di kitab tam hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling ngeuneuh di televisi nage aju narenyak-renyak keur manyana naletik televisi narenyak atuh begitu kadeulean bae pantang presiden nah teu nyana urang mana, nyana sakolana di mana, ngan muncul bae jadi presiden, teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna, ieu bae perekonomian, perpolitikan jeung hewan urang. Nah, hewan urang tah subur apa henteu? Tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin, baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia mun matak disebut hubung aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu hara ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam da teh na alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali ge teu daekeun ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh ge nah pan eta teh urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat teh dongeng supi urang lembang make samping aja teu make calana apan eta teh bumi peureum deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping aja teu make calana alah cak taneuh teh aduh aing disengsarikeun ya kira carita alam sarua
alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang haridang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge haridang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu ih tari isamat cek ini imah alam ngadoakeun tah kanjana teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge dina diukna geprek we cai geus beak 5 gelas diesan malam bagulun sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa haridang jasa semua teu gering meureun nyaho aing jatilok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon haridang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon dia mau bisa ke mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempel teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas tuh awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak ucing sial jasa cek oh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar ayo kotok tendang kunyana aya anak naleutik ena pajar embet tawa sak mana anak sama anak sak aing anak embe gitu eta coba gara-gara eta Masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bau barang datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang orang nanya ke pemenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah tepan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kayaknya ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana adi atuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja adi sia datang bebeja ai balik teh bebeja dieu sia boga duit aing ngahutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ieu eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat nagetol zikirna kitu keneh teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh atuh rasa-rasa teh hirup ieu jan wae ge kurang di dahareun jemal beak itu pamere kolot aju dagang eukeun lah tu sadaekna bae penting mah urang ibadah jajelema mah tu ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui emang mang ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tah dibere duit nya areng 5 juta ti isa amat ieu jo atuh dek ti isu mah tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakola penting barisa ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket teh masyaallah tiis pantau nanti isna mah eta 5 juta na tah atuh
semua saja ngobrol kalau mari pamit lah besi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener dah kuda jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak teh kadieu kabeh dahar berjamaah dar bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok pencitun aya kabeh cek do diajak Masya Allah ya tarawih ayo dah hitung kayak sabaraha duiteun tadi tis gua dihareudang deui ente kan tenang tuh Masya Allah gitulah orangnya alam milu ngaduku pikir cerita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakan walau irtada pajunna lam yuqal fi jununihi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edan tungguan cageurna wal mazhabu wallahu a'lam gelam teh nyuruh sembrung gerem tuh eta gelam eta kajuluku mah asal nu kos kitu geus urang gelam geus tah itu tah tapi lamun putat lain deh jante lah itu jante panjang ngalengnya nama tapi yang paling bagus Cilongok yana sainganna jeung Cianjur Cilongok mah aduh bali bejakeun lah pokoknya ya Allah tabas panjorena pondok jorenya sama bahasa pondok Masya Allah geus dicaritakeun eta kuari dek nyaritakeun asal-asalna yakni fitrah cik Gusti Allah inna rabbakumullah sanyanya pangeran aranjeun kabeh teh kade eta Gusti Allah lain Dewa Brahmana lain Dewa Wisnu lain Dewa Siwa Dewa Sintok kesindok jeung berbagai dewa-dewa pangeran teh lain Isa lain Maryam lain Jibril Tritunggal lain pangeran lain Uzair berbagai pangeran-pangeran nu dipangerankeun ku para kafirin lain pangeran sa inna rabbakum sanyana pangeran anjeun Allah titik Masya Allah urang mah alhamdulillah ya rabbil tegep orang anak orang yang mau ditanya pangeran jasa Allah nita nonton TV ente enggak padahal karena nonton TV nya lagi agar kieu bae tetep enggak tepat jawaban nama sifat dan hukumah Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ardh Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit nu ngadamal 7 lapis bumi Masya Allah langit 7 lapis nang Allah nyieun bumi 7 lapis kanap nang Allah nyieun maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieun fi sittati ayyam dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya ai fi qadriya ukuran
genep poe Allah mimiti naon langit aju naon di bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe urang mun ditanya kos kitu ngagibeg gujian ieu nya atuh pan ieu Allah pemiti ngadamel langit ya aju ngadamel bumi beres kan genep poe aju eta panon poe geus dijieun encan pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha nah ulah sok loba ngomong ke situ lah geus pokona genep poe bae pokona aya teh kanyahoan genep poe di mana lah geus ulah loba ngomong geus pokona genep poe bae geus lah aing mah ngan datang ka dinya bae pokona dumantak di dieu dijelaskeun fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poe Masya Allah babari bae teh Imam Jalal mah Jalaluddin mah babari oh kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu bae tah tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain sanyanya Gusti Allah ngadamel makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamel bumi dua poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin was samawati fi yaumin ngadamel langit dua poe al-khamis wal jum'ah poe Kemis jeung poe Jumat wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a Allah ngadamel gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo aya kabeh nu mantak lamun aya jelema lahirna poe Jumat geus kanyahoan ku ahli palak mah kanu jam sabaraha sia lahirna anak siapa Jumat jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog ieu lahir anak teh poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu teh beurang ada peuting kanyahoan oh kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah itu ayat carana ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamel poe geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naek nyana Senin ke malaikat jang poe Senin naek poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta poe naon ya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku sia ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana aduh tungtungna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta kos kitu tuh numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah jang nyana bisa kos kitu atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikatna bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka ditu yang ka Baitullah cepet nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gujeng ulah kenceng teuing beunana kitu pacak nu di luar naon tah tumpungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya jangjang dat plek
tuh kan maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi nu mantak babarieun wali mah hayang ka hijau we bintang film. Oh malaikat ka dieu coba tuh awe nu bintang film tuh bawa ka dieu bawa ku nyana ka dieu sak malaikat lah awe bae kudu aing jin bae atuh jin ku situ mah ulah nita aing pan aing mah atuh lain deui alamna nita jin jin miing ya kari teh kade sainja-injana pangeran aranjeun kabeh ulah salah lain berbagai dewa lain Tritunggal lain Uzair lain patung-patung lain arca-arca lain tangkal kayu lain panon poe lain bulan lain bintang lain batu jeung lain berbagai-bagai materi dewa pangeran anjeun mah Allah sifatna alladzi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe masyaallah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranna urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup jatuh ulah sok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos nu ngajina ge urang putat sana teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae ke eta nu mantak Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna fil lamha andai kata Allah kersa hayang karep atuh Allah ngadamel langit jeung bumi sakiceuk atuh mun endeuh tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakiceuk kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh supaya aya dina kasobaran dalam rangka ngajadikeun naon nyieun naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh kudu make antaret tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minas setan guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanan nya na ieu eta salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah karasan ngeunahna jeung asa bareng jeung Allah sami Allahu liman nikmat ngeunah aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nya salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingeun cenah tatangga kula ge tos salat aya nu ngagerakeun kasurupan teh mah lain deui teh mah pentingna mentes tapak dihandapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirna kos kitu ngaco mentak ulah sok tapak dihandapeun tangkal ceringin ngaco sia kajian ku ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru
tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantarekeun beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi summastawa 'alal 'arsy kemudian Gusti Allah teh istiwa lamun urang tafid maknana istiwa teh anjengleng iya nek ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid tapi teh pasa sumera ka Gusti Allah istiwana Gusti Allah ma istiwa anu yaliku bihi anu pantes ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwana Gusti Allah di luhur aras istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi cicing di luhur kursi setelah dijieun aras Allah cicing di luhur aras berarti Allah cicing ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung kaagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti gedena luasna luhurna eta mah Gusti nu uninga kami sebagai makhluk terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras bae hungkul kemudian Gusti istiwa di aras istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti abdi mah teu terang nanaon mangga tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tamziha setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente neuk nakwil silahkan asal sigade cara nakwilna sesuaikan jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan lamun ente ndek tafwid mangga warum tanziyah tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah abdi ka Gusti Allah terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh terang kemudian istiwa Gusti di luhur aras atau Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya abdi mah percaya titik atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teu kaharti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh sedangkeun ai aya tempat mah kapan eta mah nu kos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdas Gusti Allah mapan qadim Gusti Allah mah kapan khaliq teu kaharti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeung leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat di mana aya tempat atau kakaler atau teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan sedangkeun kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeung lain cicik di luhur aras bahasa sumastawa alal arsy supaya kaharti ku urang ulah di mana an hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese tah ngaji proposal mah gampang ngaji proposal mah gampang tah lurah ge nyadiakeun cabat nyadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah gampang mah hitung-hitungan anak oh seselaman oh nggak beres 100 juta coplok 30 juta no problem oh Masya Allah karim dana geus saya di Indonesia lompat ke Australia
untuk sosial syiar agama. Iya bakal ya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak tadi bendung ke pemerintah Indonesia waktu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian kulantaran pemerintah nabede rada regep di urang matahan enggak jadi dana tetap turun cuman diteliti tidak boleh tapi kan geus tercoreng di negara aya tanda coreng berarti hanya sekiannya maksud di dunia geus kanyawan nah gabari teman ukur sekarang itu mah babari tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah iyalah kudu make modal naon urang kudu ngaji makulat innal makulatil ladaihim tuhsaru ya asin wa hiya aradun wa jauharu sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 ngan 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar ka 2 arad ieu ngaranna maujudat mungkinat nu ieu maka beh ge lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah ajilah naon johar naon arad terus kebelah dituna nah lamun ajeng leng ya arad johar cicing di arad mal beres kajian kukumage geus asupna ka mana ieu kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafid egae tergantung kekuatan urang bae cara nakwilna ulama pohara jasa urang lamun ninggalian urayan-urayanana tina tatadina tepati kaharti datang ka teu kaharti jasa atuh kahartian burung esek we esek sieun rempat ngan ulama guru-guru urang geus mere istawa namodib takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah mah artinya menguasai setelah Allah ngadamel aras Allah menguasai ke aras memerintahlah Allah aya urusan kos kitu mah tukang kaharti tinggal dilempengkeun make ilmu bayan mun istiwa bimana istilah berarti majaz baik jalankeun waduh mantap tuh budak santri angel amat sih mondok aya 10 tahunna emang ngaji amil doang emang ngaji jurumiah doang pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala sebetulnya omeren tuh mantek santri lamun geus ngaji mantek balik ka imah jadi tukang bas jadi hese urang buat tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi kemudian Allah ngadamel aras setelah aras didamel ku Gusti Allah nu nyaho lebar panjang luhur gede dah hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhanana maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang. Mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan teh kanyawan. Di mana? Di ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskan yughshil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting, ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang. Datang ka magrib caang, tutupan ku peuting poek. Sanggeta poek ku ari mah dibuka deui, tutupan deui ku ari poek tutupan deui. Kunaon? Ku caang, brak jadi caang. Caang tutupan ku poek, poek peuting, poek tutupan ku caang, brak jadi beurang. Terus bae nu mantak ya tulubuhu hasisa. Eta peuting
nutupan berang-berang nutupan peting nyuprikulun minhum saban saiji berang jeung peting al-akhir talaban hasisan dengan cepat kecepatan anak 12 jam saayana berang 12 jam sanggesta 12 jam ditutupan ku peting plek berang ka mana sanggesta di dia peting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku berang plek poek ka mana Kangsa kitu berang deui ditutupan deui ku peting plek poek berang eueuh ditutupan deui ke geus 12 jam ku berang plek eta peting eueuh terus bae datang ka kiamat ieu tulubu hasisa gitulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak-balik berang jeung peuting berarti kan tinaon ieu aya berang tinaon ieu aya peuting ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mandak wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ternyata horeng Allah ngadamel panon poe Allah ngadamel bulan di samping eta Allah ngadamel berbagai bintang-bintang syamsun sarok milihuhu atau zahali aya Syams, aya Saro, aya Qamar, aya Zuhal dan lain sebagainya etalah ngaranna perbintangan dibacana nasab diatapkeun kana samat khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar atawa dijieunkeun eta mah urusan maca nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri nurut karena perintah Allah deuk teu nurut ku baha atuh jangan dadamelan Allah nurut sia langit cicing nurut sia bumi cicing nurut sia aras cicing nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat ye tarik panon poe sesuai jeung aturanana ya tarik ku malaikat di jam genep datang ke jam genep maghrib berang ngaranna tarik di handap datang ke jam genep esuk-esuk bulan bocor aya malaikat tu diwakilan pikeun ngalempakeun bulan kulantaran ditarik tetepanon poe bulan bintang aya jalan atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun kullun fi falaki yasbahun aya palak-palakna aya jalan-jalanna kapal nu kamari kaluar ti jalanna ajur kapal naon karena tuh sia manyahoan bae nu kos kari itu mah diapalkeun bae nah kuari deuk nanya ai ieu panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna tuh kan emang siapa pinarakaeun bae kullun fi falaki yasbahun panon poe aya palakna nu mentak ku ahli palak diuji ke di mana palakna moal mislek ja aya te bulan di mana palakna cakrawalana kullun fi falaki yasbahun jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amri nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam berang 12 jam peuting kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana berang peuting kemudian bulan sabulan sakali munculna kapanggih jeung porosna adalah sebulan sekali nu mantak disebutlah bulan nah engke aya janubi bagianna shimali bulan teh aya lempang kaler shimali aya kidul janubi ngaranna mulai ti mana ngitungna ti Maret April Mei Juni Juli Agustus ieu adalah shimali kaler September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari ieu adalah janubi abhamtun maisarhun yun janhun akasun sepsunjun burujun shimaliyun okmizun nokatu deskozun janjantun pebdaltun burujun janubiyun atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu
angel mantap saya itu budak angel amat ngaji tah nyahoikeun tuntun marhutun artina maret artina hut bintang hut artina tuusna 9 to iyalah bagian shimali ente lahir di bulan Maret berarti bintang ente bintang hut diakurkeun jeung hitungan Buddha aya Libra aya Scorpion aya naon deui terus naon deui teu sia mah kanu kitu nyaho aya nu bener teu nyaho emang dasar pidukuneun kabeh meureun ieu mah diakur-akurkeun ku urang mun hut naon mal bejaan ku aing sia mah pidukuneun bae pun Maret April Abhamtun Hamel bintang naon tuh Mai sarhun se tak bintang naon itu naon tuh Mai itu Juni Yun Jalhun terus dan lain-lain sebagainya eta aya us-usna jadi perjalanan bulan terketahui mantap lamun urang geus ngaji eta bang wari ngajilah Sulam Munair hitung kurang yakin moal mislek saya tiga-tiga aja geus boga keyakinan wae anu hilal moal datang ke mislek kajen kukumaha ge tok beda kajen ting di henteu diulah-ulah moal bisa nyana anu salah kajen kukumaha kira teu ru'yat adu bener jaruyat ge menang ngitung heula lamun teu dihitung da kumaha posisi ru'yat emang kumaha datang deuleu bae kieu deuleu naon sia deuleu bulan aju ka deuleu henteu nu ka deuleu susu parawan atuh sia teh ngaji atuh teh ngaji deui kumaha aya nu deuleu ka kidul bae pan deuleu naon sia bulat moal ka deuleu di kidul mah Gunung Karang bego nu ka ditu bae tuh atuh posisina heula ieu rubuh urang geus ngitung aya naon karangarana tihangan rubuh pasangkeun ieu bulan naon kuari ieu jatuhna Ramadan shimali apakah janubi lempengkeun sabaraha darjah ti ufuk ka luhur lempengkeun tek dihitung urang darjah dan lain sebagainya kelilaan di luhurna pat set belajar ru'yat teh kos kitu lain haju ru'yat kitu bae emang kumaha make teropong bintang ru'yat teu sah emang sah kitu make teropong bintang teu henteu sah sebab kudu make mata nu normal keayaan upukna normal jehey marukan kumaha kudu ngaji nu mantak ge ulah sok nyalah-nyalahkeun bae lempengkeun zat sok ru'yat sok tiluan nu ru'yat supaya jelas ru'yat wih geus aya bener sok arah bulan ngidul luhur apa ngaler sok geus kadeuleu geus saurang deui tiluan geus cukup komo datang kalobaan untuk saksi itu atuh ru'yat teh emang di deuleu kieu bae kumaha emang tanggal 3 atuh tanggal 3 mah kadeuleu ku kabeh bulan mulai siap puasa di dinya tinggalin 3 poe bisa sia emang kumaha deh mah keur carita kuari geus eueuh nu jujur geus eueuh nu adil baheula nu ru'yat eta guru kula di Cipanas Kiai Izzuddin dibawakeun mobil ku pemerintah lantaran geus pake kursi roda nyana hirup di zaman Belanda zaman Jepang sampai zaman Bung Karno bahasa Belandana bahasa Jepangna jago jasa nyaritakeun palak tek teu pernah mislek nomor kedua Kiai Izzuddin mah di Kubang ieu mah kiai gitu di Cipanas nah kemudian nu di Kubang dibawakeun mobil terus ke Pelabuhan Ratu bareng kiai jeung kiai mantap jasa ke nana darariuk bae ru'yat teh geus beres dimasang-masangkeun nana geus jam sekian bakal ru'yat karaktek aya terus kiai nu saurang aya beres terus tinggal nu sajen-sajen ti ITB terus tina bener aya ya unggal tahun teu pernah mislek kuari nu ru'yatna wallahu a'lam ieu keur carita wallahu a'lam berarti teu nyaho jageninganan teu pernah mislek jeung Sulam Munairan tanggung jawab Sulam Munairan emang kumaha
kuari cenah deuk dileungitkeun sulamun arep awas paham Yahudi. Awas paham Yahudi dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemiris bae, nyana kudu make dan lain sebagainya bae. Ya, percayaan ka ulama. Deuk teh dituturkeun cenah Ki Uci mah bari atuh sanu nita aing momoal. Aing mah deuk aing doang ngan geus ngabejaan mah abeh di akhirat ge. Kok teu ngabejaan-bejaan? Pan geus sakadar ngabejaan. Nurut atuh saboronya anak. Ye. Itu mending ibadah ke Allah hese amat. Ya aing mah urusan politik, mah urusan ekonomi, urusan budaya tilok melu elos teh urusan sia. Tapi urusan ibadah pada aing mending ke Allah teu meunang dilarang-larang ku sia. Aing nu deuk ibadah, aing nu boga keyakinan, aing nu ngitung, aing nu belajar, sia ngaji henteu naon henteu. Nyaho sia. Cenah perbedaan jeung batur atuh sabodo aing nu boga keyakinan. Ya aing mah dididik ti baheula. Pertama ngaji, beres ngaji dicoba ku almarhum. Ngaji deui sia. Bau kadedengekeun bae ka ceuli. Jeger bae. Bodoh keneh sia. Ngaji deui. Ngaji deui sia jang sia. Kula 2 kali ngaji, 3. Jadi pertama dikeresek di guru kula jangan oha. Kedua di Cipanas geus bisa ngitung, dicek ku guru ku abah. Bodoh keneh sia. Ku situ mah ngaji deui. Waktu ngaji deui kula hadena dibere ongkos. Ngaji deui balik di ditu kakak. Coba hitung. Itu benar. Hitung deui. Itu benar. Coba ngitung 100 tahun. Wow. Hitung. Nyieun kula mah 100 tahun. Nyieun cek aing bila perlu tang-tangan gua ngabaing. Kitu kuduna. Tuh, geus beres apa bisa? Henteu abah mah. Tuh kan. Kakara guys yang sia bae nya teu mah lain nuturkeun eueuh nu sia bae geus abah yakin geus bala mah ku guru di ditu geus dimheuhan ku almarhum geus teu mah ngabejakeun doang melalui palak Sulaimuna iren dibejakeun kitabna ge kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam Patul Wadud diaji tetap lu jadi patokan sulam kurang kumaha deui ya tuh tuh datang kata tadi henteu bisa ge kula make eta teh naon ngaranna ngitung-ngitung durusun papariah nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma sia mah aing datang ke belajar heula logaritma sekian eta teh jang ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh log beres geus tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak teh andai kata engke aya palak-palak nu lain tetep tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus eta tangga kuat acan-acan Ki Uci masalah tuh kajian salah lain bener kan gue sia ngadu heula jeung aing sia je aing nggak suka juga itu pagu itu mah sombong amat atuh sombong nu sombongan deui jai nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit kan nu tawadu mah engge eueuh beres teh cenah Ki Uci mah aing memang teu beres pugu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing kita henteu naon henteu oh iya cenah kiai hayang bener atuh hayu hayang bener mah sekali-kali kula salah atuh masalah tinggal silih hampurakeun bae eta gitu teh sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh aduh kira-kira kiai nu mana heula atuh sia make kiai Golkar ge diakurkeun bae henteu nya bener ge buku salah iban kiai sombong nah di dieu kakara kaya rahasia naon sebabna kiai bener tapi salah kiai salah tapi bener tanyakeun ka Imam Ghazali ge tuh kiai cenah Imam Ghazali mah ditu tuh aing ge nang nanyakeun dinyana kiai eta bener salah nu sabenerna mah sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu kiai itu bah salah ge bener kunaon emang ngomongna di dieu nya yehehe beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu bedana kumaha sia kieu omongan di dieu mah mun balik culak-cileuk hayang disasalamanan amplop
tuh kan cak Haji Pudo sia kaing deui hari nu ngomongna di dieu cuek geus henteu beda aing menyampaikan lillahi ta'ala salahna ge jadi bener sebab teu neuleuh dunia kiai eta mah Golkar benerna ge salah sebab benerna ge neuleuh dunia nu mantak can aya nu sasalamanan ngana dieu geula panitia ka mana segala lajakeun panitia lain guna naon cenah besi poho doang hareudang ieu mah ngomong kos kitu keur benerna ge salah sebab dalil jang eta ari si itu masalahna ge bener sebab ti dieu ayana teu pernah neuleuh kitu eta masih panjang urayanana malah geus mari datang ka mana karang haji wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri panon poe lempang nurut ka Gusti Allah bulan lempang nurut ka Gusti Allah bintang lempang nurut ka Gusti Allah nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari perjalanan bulan perjalanan bintang bisa diteropong melalui ilmu peneroponganana di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat terus di kadieu para tabiin terus atba tabiin dan selanjutnya weh lain lalagaan pokokna kabeh ciptaan Allah kabeh aya di bawah perintah Allah subhanahu Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabehna secara mutlak ngadamel teh nang Allah secara mutlak marentah teh nang Allah mutlak imah sing hade secara mutlak ngadamel nang Allah secara mutlak merentah nang Allah lu bisa ngadamel salian Allah lu bisa merentah salian Allah ala lahul khalqu wal amru nu mentak dina ilmu tariqah mah dijadikeun dua alam teh hiji alam khalqu kadua alam amru dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin lamun ngadamel nang Allah marentah nang Allah secara mutlak atuh Allah teh maha berkah maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam jadi alam teh aya dua aya alam khalqu teh alam jasad alam damel aya alam amru alam batin geus lamun alam amru teh aya 7 aya genep latifatul qalbi alam amri latifatul ruh alam amri latifatul sir alam amri latifatul qalbi alam amri latifatul akhba alam amri latifatul nafas alam amri latifatul qalb alam khalqu latifatul qalb eusina ya 4 unsur anasir disebutna unsurul ardi unsurul mai unsurul syamsi unsurul hawa alam qalb ieu adalah alam khalqi 4 lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10 urang silulup ilmu tariqah mah kanu 10 eta mulai kuari lamun urang di alam khalqi bae mah teh jauh ti dedeleuan dedengean aambean jeung rasa datang ka pae urang aya di alam khalqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh kulantaran roh kapisah ku nafsu maka dibagi pembagianana aja ngebersihkeun ku ahli tariqah dibagi aya latifatul qalbi ditero latifatul qalbi teh sinaya 9 di nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah latifatul qalbi
ulah wakana ka latifatul ruh lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru sok bersihan heula bisa-bisa 50% bersihan mata kudang ti peutingna jelema nu narekat mah seakan-akan wajib lantaran dek bersihan batin. Geus lamun bisa ulah nonton TV, mun bisa ulah ngadengekeun HP. Naon sebabna? Besi kaganggu, mantap jelema masih kene norekat masih kene boga TV. Norekat masih kene boga HP. Norekat masih kene aya di Partai Golkar. Da kumaha bersihna. Besi bae jelema pan kieu cenah so amat lain so dengikeun ilmuna. Ye. Dek naon ieu? Dek ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung Nu Maha Khaliq. Ban tadi ge lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate. Jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun maneh ibadah anta budallah kana katarahu wa illam takun tarahu kanahu yaraka. Maneh ibadah ka Allah sok yen nitah salat teh Allah seakan maneh deuleu ka Allah nu nitahna. Mun teu bisa asa dideuleukeun. Geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan. Geus bersih naik wali ka latifatur ruh. Latifatur ruh teh aya belah dieu. Ieu teh nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah aya di dieu. Urang ngabagusan anu belah dieu sanggeusna kokotor-kokotor eueuh. Di dieu ayana. Dibagusan ku urang melalui latifatur ruh. Nafsulna nafsul mulhamah. Bersih. Naik urang ka nafsul mutmainnah ayana di dieu. Nafsul mulhamah mah jumlahna 7, nafsul mutmainnah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula jang urang deuk ngabersihan naon moal cangcaya engkene moal aya mangmang engkene. Tuh beres urang keur carita gancang caritana bae. Beres latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akbar, latifatul napas. Latifatul napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad al jalu al kibbu al ghadab aya kabeh di piceuna kuari geus beres micenan penyakit minimal 50% ngasup-ngasupkeun kuari kana nafsul mutmainnah nafsul mulhamah nafsul mardiyah supaya rapi, husnul khuluq, tarku masyiwa aluf dan lain sebagainya. Terus beres rapi, engke nangeunaheun mun silaturahmina nu dideuleu Allah, ngaji nu dideuleuna Allah. Bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan. Moal cangcaya, nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun. Paling ge pohoan teh naonnya. Can jadi karena norekatna can jadi geus jadi hampak bakalna berangjeng peuting teh akur sebab nu dideleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pencek tadi ge dunia ngadieuan Allah nu kadeleuna Allah ja ayana beurang teh panon poe pedah keur aya di beurang kerayaan peting panon poe kerayana di handap jadi berarti tama gulak-gilak berangjeng peting teh tamaku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikiranna Allah teu karasa berangjeng peting hiji Allah mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang deuk di ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem. Urang ngaji kamari mah araya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk. Kuari kan geus diurusan teu hiji bae khaliq. Mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu. Dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun.
didengekeun pakai hiburan tapi mun keluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku hari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeunana lembur ilmu sakola sok geuna dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusiana teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu dan naon teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrolna teknik bae wajan ku kumaha ge ye deusianana ieu teh ku cincin sungai dare atuh ngomong dina mana ge cincin bae dare kumaha eusi. Nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah. Paskan? Sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah, akhirat, tentang ngaji, akhirat, surga, neraka. Sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka, nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga. Nyaritakeunna teh lepas ti eta di jero benak hatena neraka surga Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana kadinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg nu ngridit deg waduh motor aing kreditan balik ka imah nyokot deui hiji deui gak gedean tuh tapi lamun urang di dia doang sok wari jelema sakola lain keur ieu dicek Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok geura balik ka imah dalil merebet bae kajen ku kumaha ge tapi ti dieu ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentukna engke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil eta natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tatadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui tapi coba di pondok pesantren salaf eusikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad fatul muin alfiyah johar maknun mantek dieusikeun ku sing ikhlas nya sing ridos ya mikeunaan ilmu kabatur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang popohara sebabna encan noriko sebabnya encan bisa ngabersihan eta rada deureus doang datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren Amil Jurumiyah Soro Patumuin rada deureus doang ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhanina can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang peucang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate deuk dibawa ieu neraka ieu surga henteu deuk dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu mah nu deuk dituangkeunana hasil asma Allah sub diberulukeun deui perut lain deui karasana kudu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jenting anu sok main gua pleh wae ge ngadenge neraka mah ngarenyet jana ge ngarenyet sarua wae boy tapi nasehatan tah kuno Kiai Golkar baik ulah main bae sia ka neraka sia ka neraka ngalelewe teh nu main gaplek ge ngadu sia di akhirat ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol nagara disengsarikeun tak Kiai Golkar mah teu salah kuno main gapleh disengsarikeun teu salah ulah marah tak kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing nama make naon ngaranna balak sabaraha
ngomong atuh. Atuh beda tipe doang. Maksudnya mah dunia-dunia kene. Mantak dilelewe tapi ku ahli ilas. Dulur, ulah sok marahin lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati. Padahal ngomong sakitu doang. Heuh nya. Sebab naon? Timbul ti hati nu sieun ka Allah ngomongna. Coba nyana ngomong, "Saudara-saudara jangan korupsi ya." Pugunyana nu korupsi ya. Ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian, wali. Jadi wali mah seuri bae, jangan ngomong korupsi, ngomong naon moal bisa didenge. Makin hancur. Sebab naon? Nyanana ge ngalaksana. Hanya jualan dalil, babari jualan dalil. Tadi geus dibejakeun. Nang saya Allah, giliran bae rugi. Eta pensieun nang Allah. Teu ridho sia ku Allah dikitukeun. Merido jangan datang ya wali-wali itu lain ya jelema supaya darek sholat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungnya daek sholat diajak lalagaan ngaji tapi ujungnya rindu karena ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ieu mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis betiis sakieu teh ngabangun sakola kumaha urangnya carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna. Sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu. Tergantung kucuranana. Emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani. Tapi lamun timbulna ti dieu racun. Bahasa teh racun ti dieu siga ade. Kaluar ti dieu racun. Urang ngadeukeutan we tah ahli-ahli politik. Ketua Golkar misalnya. Sekali dua kali muhahehe nya ada teh sia keur diracun tah awas tah kiai keur diracun tah kiai ieu teh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dah oh masalah alhamdulillah rabbil alamin sekali dua kali tilu kali kiai mah ngadoa bae di ditu di imah kula helanan kula kampanye isukan oh atuh masalah ngadoa oh geus karacunan tah kiai geus karacunan ka kiai dibere amplop nu rada gede iraha deuk ngariung deui nya kula undang bae lah pokona mah ulah beurang peuting ieu masalah geus keracunan geus poal ge ti dieu tah ti dieu tuh tapi jeung para aulia Allah jeung para salafus shalih timbul ti dieu henteu maksud kos kitu supaya nyahueun ka Allah supaya nyahueun ka surga supaya nyahueun ka neraka ketika nyaritakeun surga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka urang ge sieun milu ka neraka ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang tuh wah jogeuna emang hayang jasa meureun Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin ala eling sanya tetep ka Gusti Allah al khalqu aling damel wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah secara mutlak parentah teh nang Allah nu bisa ngadamel salian Allah nu bisa marentah salian Allah ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah dua alam khalqu alam amru eta kakarak sakelumit ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad ieulah dek diberesan ku urang
saha nu ngaberesanana guru mursyid sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan si ieu kos kitu aya panyakit etan si ieu kieu aya panyakit etan panyakit eta lah deuk dipiceunan deuk dibersihan percis kos dokter dibawakeun pasien tah periksa oh ieu mah lambung dokter meriksa deui oh ieu mah jantung dokter ieu mah oh ya engke bere lambung nah lambung obat lambung jantung obat jantung paru-paru obat paru-paru mah obat mah dan lain sebagainya hanya dokter anu lihai lah nu nyahueun kana penyakit pasien sehingga pasien hayang cager kitu keneh nu endek noriko ieu penyakit ieu hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahoeun penyakit iyalah teu mudah teu bisa seminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam atuh diopnam ieu penyakitna ieu baku diopnam sagasa diopnam hasil scanning yo cak dokter black operasi ieu mah pal-palan apa ngomong pal-palan dokter antara apa yang hirup ulah gitu tuh dok iya di pal-palan tidak ngejamin umur makan ada yang punya tapi kan kalau dibiarkan nih penyakitnya mandek di sini itu kene bertoriko opnam lantaran parah jasa ieu mah ieu tadina duit Golkar aya duit PDI aya di dieu PKB aya us parah di dieu ngabaget di jerona ieu mah kudu dioperasi ieu mah cek dokter mursyid operasi bae ge hah mana peso bila perlu ieu mah lain make peso make ragaji iyalah ayatna alahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam nu mangeranan seluruh alam anu ngaropea seluruh alam anu ngurus seluruh alam nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun ka nu bogana ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun nu nyahoeun nungtunna ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah cara pasrahna kumaha ieu tonton bere cara di mana geus nyana mantep memeh pasrah ka Allah pasrah heula ka nu nungtun nu mantak dina ilmu thariqah lamun teu paham didebat terus Muhammadiyah ngadebat masa sih harus nurut sama guru Persis ngadebat Wahabi ngadebat wae kabeh ge ngadebat tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat oh deuk di ka Allah ke bisa henteu henteu nuntun memeh nyaho sorangan ke Allah percaya heula kana nuntun ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan percayakeun bae heula kana nyaho jalan ka Jogja batur rumah ngan 12 jam lantaran nya nama teu nyaho jalan 24 jam teu nyaho jalan ka di Jogja ka ditu Jogja urang hese tah asal datang we perapatan di Jogja ditu Jogja deui atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae nu mendek jalan selatan bae ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah ka dieu we engke ka tengah urang aya deui petunjuk ieu Jogja atuh ka selatan deui batur mah kan 12 jam bahkan aya anu 10 jam ka Jogja ieu mah 24 jam teu nyaho jalan untung teh datang keneh aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui kurang balik deh orang Jogja di Indonesia Jogja jauh jalan kula kebaheula ka Jogja jeung nu jauh jalan mah cepet bareng jeung Haji Kobas 24 jam inget beda kula lalakon bebeja ka almarhum ka Abah geus beres cak Abah teh lalagaan Abah mah eta atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun didinya kayak itu lapar dahar nya mah bener bae teh Haji Kobas atuh barang dek aya tukang baso eureun dititah ku Abah cenah jeuh lalagaan teu cenah urang ngabaso bae atuh datang ka ditu 24 jam orang lain kitu nya mah maksudna nanya jalan urang keur ngabaso nya mah indit ka Jogja ka mana meureun nya aya disebut teu nyaho jalan gengsi aya disebut nyaho pugut teu nyaho kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho ayo cerita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul
masih kebal kene mun dicaritakeun tentang kajerona lila kene wallahu a'lam bissawab.